Kumaha kabar? Alhamdulillah. Lain urang mah teu nyangka kamari. Makanya kieu geusana geulutna. Disangka mah teu bisa matakan urang teh hariwang. Wah, Eta boga yang muti mana maneh? aya we eta mah. Aya ti saha ieu teh sing urang ngeurewas. Kaget kagum oge deui. Eta mah eta we biasa ngorehan ti kolot eta mah. Oh, ari ya abah kumaha enak kabarna? Ya meureun kitu we goler eta. Mun eta mah nungguan anu eta teh nunggubaran gitu. Oh, gitu. Ya alhamdulillah lah ari kesada mendingan merenya. Alhamdulillah nomor ada mendingan geuning. Untungnya kamar dia aya bahawai. Lamun bahawai mah teuing kumaha da si abah. Bas harita maneh kakalumpat ka luhur, si abah ditinggalkeun. Ada bakat keluas bari maneh oge. Bari Allah. Kitu adena teh. Jeung untung aya ente ri ka dieu harita teh. Alhamdulillah. Teuing kita mah bahawai. Man eta we ris. Sing sabar teh nya ari inung maneh mah teu bisa ketulungan geuningan. Ih urang teh. Eta mah jadi patokan anak Teuing sing sabar ris. Ya sabar-sabar we ada kumaha deui jadi patokan nomor lagi. Iya. Yen cep urang nanya. Nanya naon cai? Majar maneh eta kamari kabeunangan tak kuba uki beuteung. Lain kabeunangan deui aing nongeng, kumaha oge aing teh ka muncat aing. Aing kabongohan goblok teh. Heeh meureun teh hati-hati atuh. Lain teh hati-hati aing teh emosi teuing aing teh kabunangan tungtungna teh dada. Da sabenerna mah aing teh tepi ka ayeuna teh gitu. Ka si kita aing teh penasaran keneh aing teh. Aya ngapokok ngan aing teh da kabur pae da bingung terus dicakar ku aing kuburanna da ajak deui. Ai eta teh kumaha eta ning beungeut jadi cager kitu kumaha lakon eta tah. Kamari teh urang teh diteungeuh. Udah paut teh. Nungaran teh si Aris. Urang sempat ngelawan heula. Ngan eta urang ikat eungeut tah sia teh ngagejrot. Tah nya teh lila teh panggil jeung Mbah Fuadnya. Karajo Mbah Fuad. Urang diusap ku Mbah Fuad tah. Kadeng kitu teh Mbah Fuad bisa sakti gitu. Urang tika cager kieu tah. Tah nyata urang ge aya ngarasa maneh ieu teh ieu. Depan urang teh meuleunan babarengan jeung si Abah teh lain ayeuna unggul. Geus rada heubeul urang teh geus tahunan. Urang teu ngarti eta kana pangarti si Abah Fuad teuing boga naon tah eta dirusiahkeun manehanana tah. Urang beuteung sakitu doang jadi cager Nyalap meureun. cigana mah. Saya ngomongkeun aing deui. Naon ieu teh sok GR wae. Ngomongkeun maneh aing mah ngomongkeun Mbah Fuad aing mah pangarti Mbah Fuad. Sakti aing jadi cager tah beuteung ku Mbah Fuad. Urang eta pipi. Mbah Fuad teh nyata kitu saktina bener. Bener-bener si Mbah Fuad. Aing nama ayam urang ka dieu maneh aya becandeutna wae maneh mendak. Aya teh da beuteung mah tuh kudu diperhatikeun ieu teh. Aing mah Tari lah. Gara hayang kieu kumaha atuh. kan kemarin geus panen lin bejana. Sok kitu. Boro-boro nguruskeun panen si Abah oge nyaeta tuh bahaneun. Heueuh si ari teh mah. Tuh urang atuh ari ka warung heula nya. Heuh atuh. Perih betul perih. Heuh atuh gaya lah yang bawa ka dieu kopi-kopian naon atuh. Sugan aya wae. Heeh. Anya hayu hayu. Kamu lihat teuing. Lain hari eta hari aing di bongolan di tukang di bongol ku sadeu. Aing mah pantun neuleuh Urang ge sarua, urang ka pernah ngajok. Iwati tanyakeun ka Mbah Fuad lah. Jual kita bakungan teh aing urang tanyakeun lah pokona mah. Lamun kapangi urang gesel. Rasukula. Naon Kang? Rasukula. Oh, siap. Asupos merek caneut we ieu mah. Merek kopi euy. Kita ngopi rek kita naon teh? Urang rek naon ieu euy? Rek mere susuguh lin, mere kopi. Lah buru asup we arasup. Ya malah ini mah susu jeung kopi ieu mah. Gampang di jero mah. Asup lah. Dariuk kanya dariuk. Lah, Kayak mah kopi-kopi acan nih euy. Nolol we kopi. Saya dikadekeun. Di marana teh teh. Ah ieu urang di urang ka dieu rek naon dipanggil ka dieu teh. Sebenarnya mah ya kita apal gitu teh. Ngan katitahan Mbah Fuad we teh. Jujur orang pribadi hebat sih Mbah Fuad ayeuna. Karena pangabisana Aing mah bisa berapa teh nyangka eta kana kesaktian Mbah Fuad. Jujur aja urang mah. Aing oge diteungeuh ku anak Mbah Uki gejerot. Cager deui dia kan sapu. si lain tiluan. Ulah sok macam-macam enak kasih Abah. Kan urang mah ieu teh
saha anu ngeungeul aing teh tukang aing hayang nyaho aing Keun ke orang tanyakeun ke si Abah lah masalah eta mah. aing nganas aing ka jelema eta teh Gampang anu ieu teu mah. dibomolan mah Urang giles. heeh bener Aduh teh. Teu puguh-puguh kanggo lepaknya. gitu Juk-juk ngacai. Sanu neungeulna. Lain bedagong tah mah usah dipikir-pikir mah. Goblok deh. eta teh teh saha hayang kapanggih ku aing pokona teh Bah, kumaha ayeuna waroga teh karasana? Alhamdulillah ya. Dengan saya alhamdulillah aya nolongan di bawai ka dieu teh. Itu nyawa rek aya bawai ka dieu. Oh, gitu ya. Sampura we bahnya. Sam. Da umat ka tadi teh kan kenal kebon, tanya teh da wakil geuning mah. Kita beureun Allah teh silakan. Segera Rasul. Rampes. Tadi emang akal bot. Panjang di luar. Ya si gana teh bah. Kita ka jero atuh. Allah umurana teh kitu gini ya. Kela atuh bahnya. Hari poh. Geuning abah ku kabeneran. Ayo bah di mah. Siap bah. Ayo bah sok Ini kabar kumaha da Pak? Nu ya punten. Aing teh sebenarnya mah penasaran keneh gitu karena kesaktian Mbah Puan teh. Manehna boga ilmu ti mana kan geus lila teh babarengan jeung urang teh meureunnan ji. Aduh. Si Abah. Si Abah teh pincin Aya, aya teh aduh. Bah, bae urang teh dicalukan ka dieu jeung budak teh kenaon? Marane dicalukan ku aing ka dieu teh kamari marane tas duel. Eta dina awak maneh masih kena anu kararasa apa henteu? Ya eta bah. Alhamdulillah. Pena barudak teh urang pribadi secara lageut. Kayaan maneh teh? Alhamdulillah, untung aya maneh wae. Nuhun atuh ari kabirna. Syukur atuh. Alhamdulillah. Bahnya orang nyenak kelacai sakedapnya. Atasan bah. Oh ya. Ayen mah teh bisa-bisana boga urusan jeung kelompok si Aye. Nah, di dalam mah boga urusan baheula. Ini kayaknya masih dendam geuning. Urusan jeung saha? Yang budak urang baheula masih keneh dendam di ayeuna ini geuning. Urusan perkara naon teh Lur? Ah, biasa beunang hutang ti hutang. Hutang ti hutang. Lain aris-aris. Naon kolakna? Eta mah apaleun. Nah, ari mana budak SD kitu? Teu apaleun? Teu bija. Bah jaga cai we geuning bah. Sanes bah, tadi teh kadangu ka dapur ku abdi. Can apaleun naon teh bah? Ngan ieu teh Bah. Urang ya Bah, ieu ya Bah. Jadi can pati merenah ya awak Bah. Jadi setiap batuk Bah nyeri. Jadi enak teh Bah minang batuk Bah, jeung batuk teh nyeri di Bah kana jejeroan ieu teh tah Bah. Kumaha Bah tah ieu. Cep. Keur diri maneh mah rencana 100% pulih. Aduh Gitu. terus kumaha tuh Bah? Ayeuna Wayahna we maneh mah aya latihan khusus. naon tah Bah? Sakalian diubaran, sakalian taekeun pangarti maneh. Terus ari kuring kumaha bah? Pan ka maneh mah geus sih. Justru Abah rek naranya ka marane, khususna ka maneh ieu. Emang arek nanya ke naon bah? Oh, nanaon? Ngan dina masalah pamimpinan, apa rek ditulikeun ku si Ahya apa kumaha? Jadi kieu jang.